kata orang boga kahayang hayang boga imah jeung sajabana ieu lobakeun maca surat Wadduha nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala sampai ka anggeus sabaraha kali kiai henteu kudu make bilangan bahkan mun bisa seuna poho sabaraha kali macana. Andai kata orang geus boga tempat ieu ku urang hayang dibangun urang di lokasi eta lah nu hebat mah dek di dijieun imah dek dijieun pondok pasantren dek dijieun majelis taklim di lokasi eta baca surat Wadduha tanpa make bilangan. Lamun urang can boga tempat urang loba di kamar membaca Wadduha minta ka Allah, ya Allah mudah-mudahan dibere tempat jang nyin imah jang ibadah ka Allah subhanahu wa ta'alanya. Teu jarang kula ngaijazahkeun seperti ieu anugerah urang matagara kukula dek diijazahkeun supaya urang hayang nyieun be dibere babari ku Allah. Mun andai kata geus boga lokasi di lokasi eta sampai urang ulah inget sabaraha macana